nyeri beteng aduh. Abah. Ka magrib bila kene hayano. Aduh ampun Gusti. Aduh. Nyeri beteng li aduh. Aduh sekarang rasa beteng aduh. Magrib bila kene deh ya Allahu Akbar. Mau bawa mak salongsong si podokeun mah tadi mun asa eungap radeungap. Jeung eta naon di gegerungan si Abah kunaon di teh teh. Dah diksakeun heula ku aing bisi cilaka kunaon teh si Abah teh. Nyeri beteng aduh. Abah. Aduh. Kunaon aya Abah ngaganengkeun teh? Lain ngaganengkeun nyeri beteng aduh. Nyeri beteng. Atuh Abah geus we ieu. Geus tong puasa atuh geus tong puasa. Yang tamat kakek orang teh yang tamat. Dari boga penyakit memenang, boga penyakit daripada maksakeun. Si cilaka itu ieu ka Abah ka. Kumaha rek kumaha? Geus godin Abah godin. Mung kakek mung yang tamat orang teh kaburiet teh gegerungan kitu aya karasa beteng mode teh ngaringrangkeun. Ada kumaha teh yang tamat tong kakek ulah taeunkeun ka urang yang buriet yang teu kaburiet orang teh ya teh puasa teh aduh. Ya heuh atuh boga penyakit mah Abah, boga penyakit teu nanaon buka oge. Boga penyakit mah nu penting engke geus cager kodoan ku Abah. Aduh. Buka tuh aya di dapur samu. Arek. Moal kakek. Atuh orang nginjem duit kakek yang berobat teh. Nginjem duit naon teh baraha teh? Yang nginjem berobat nginjem duit aduh kakek aduh urang jadi beteng aduh. Sabaraha nginjemna? 100 satu lah ingat. 100. Oh, 100 mah. Aya ge 50 mah aya yo. Yang 100 kakek 50 mah kenaon kakek bukan jenting tadi bikin ke urang lah kayaknya. Aya 50 mah arek ieu tuh 50 mah. Jadi tambahan mah. Yang 100 kakek mama itu. Oh, 100 mah. Arek tambahan mah aya 50. Arek mah ngaringrangkeun ah. Nyari ngerangkeun nyari beteng kakek jeung beri obat. Iya yang beli obat teh geus kali 50. Yang 100 kakek. Eueuh 100 mah. Ya. Geus sabar balik arek berobat teh buru. Sabar balik. Buru atuh. Yang 100 kakek ke. Oh, 100 pun kan 50 eta nulungan Abah buanan gegerungan. Karunya urang mah. Berobat kakek aduh. Cik kakek berobat kali teu berobat deui. Jangan berobat kakek. Cik buru balik kali ngerangkeun. Iya mah sakit kakek. Mahi keur meuli ubaran buat meulina lah. Orang kagak naikkeun ana haonan atuh teh pan keur sare keur naon kaganggu itu ieu. Teu ceureuh akhir cing balik ke berobat Abah mun teu berobat. Balik. Aduh. Si kakek katimu ku aing. Mantap kakek mantap aing. Naon teh si Abah teh? Wah, aing katipu ke si Abah bae edan si Abah teh kok heueuh gegerungan. Goblok sugan si Abah teh. Teu ceureuh padahal yang taun duit teu ngakalan duit ka aing. Edan sugan jelema teh. Kaduli teh geus jauh di sisu oge. Kaleueur aduh teu balik bener si Abah bisa otakna teh ngalilieur aing mah. Ieu aing mah. Aya keneh gitu ye. Keur ngabuburit ya. Keur naon? Keur nyabutan jukut keur ngabuburit ke euy. Nyebutan jukut. Heeh. Dah, mungkin nyebutan jukut segala apa ripuh-ripuh atuh. Heeh. Anang-anang kitu. Lain, urang tadi ngobrol bah geus bah. Ngobrol naon euy? Tadi nu rada ieu tadi. Heeh. Ya tepan ka magrib teh lila kana Abah puasa teu? Puasa? Puasa. Heeh. Udah urang ge puasa keneh kitu teh mah. Anang kitu. Beteng lapar. Mending urang godin di imah urang yo. Wes angel. Aing enggak moal ka kubaka bawakeun maneh moal urang mah yang tepi ka magrib urang mah. Tong sok tepi ka magrib Abah pagawean lila Abah lamun kitu mah urang beuteung eusian mah teu gancang gawe oge. Oh memang eta oge ngan urang teh ku Gusti Allah teh kudu inget ka Gusti Allah urang teh. Makanya nyahoan batur moal di imah urang mah simpe di leuweung. Kan moal ka nyahoan batur ku Gusti Allah mah ka nyahoan atuh kakek maneh teh. Malahkeun bae atuh Abah da moal naon hiu arek mah. Hah? Moal urang mah yang tepi ka magrib urang mah. Moal gawe maneh sorangan dah. Abang ngerasa bocor can puasa. Encan urang mah. Ada urang ge sarua kitu teh mencangan poe ieu urang kuat lapar. Ulah kuatkeun atuh kakek, ulah sampai ka taeunan ku batur maneh. Urang mah hayang aya batur mending jeung Abah duaan hayu arek moal. Maneh mah ngatankeun setan meureun ka urang teh, setan maneh mah. Ngajak teu pararubo maneh mah. Moal mah jeung setan segala Abah teh. Moal ya. Urang buka di ditu imah urang jeung daging. Sayur nu penting aya keneh. Rek dibere kangeunahan. Aing Arek moal.
Kakek guys sok sieun nih kakek sok sieun kanyahoan ku pamajikan aing ke datang ka imah Moal pamajikan mah jauh mah nya nyaho saueuh ngabeja-beja. memang eta ka moal nyahoeun nya ngan aing aduh sok sieun urang mah ku pamajikan Ieu mah bajeng urang atong rese. kumaha coba 100.000 keur abah. Urang godin jeung urang duaan hayu jeung angeun sayur daging tong buka bodoan duit meunang beuteung geus beuh. hayu kakek hayu aduh hayu kakek Banget hidup godin lanjut hidup godin